Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal khamsina jeung eta tetep tina anu 50. Isruna ari 20. Addadu hadhil isrina. Anu jadi lalawanan ieu anu 20. Wahia jeung ari itu isruna. Al adamu eta sifat adam, diddul wujudi tegesna lalawanan sifat wujud. Wasaniatu jeung ari nu kaduana al hudusu eta sifat hudus, diddul kidami tegesna lalawanan sifat kidam. Sabadana beres mertelakeun sifat anu wajib di Allah anu 20. Daya musannif rek mertelakeun lalawanan tina sifat 20 anu wajib dina hakna Allah. Di saur musannif teh kieu wa minal khamsina tina sawareh aqaidul iman anu 50. Beda tina sawareh aqaidul iman anu 50 eta aya 20 sifat anu mangrupakeun lalawanan tina 20 sifat anu wajib di hakna Allah Ta'ala. Nomor kahijina Adam. Adam hartina eueuh. Ieu Adam teh mangrupakeun lalawanan tina sifat wujud. Jadi maksudna kieu mustahil ceuk akal Allah Adam, mustahil cek akal Allah eueuh, sehingga akal teu ngartieun kana eueuhna Allah, tapi misti cek akal Allah teh wajib ayana. Jadi kaharti ku akal Allah aya, teu kaharti ku akal Allah eueuh. Nomor kadua sifat anu mustahil di Allah teh nyaeta sifatul hudus, artina anyar. Anu ieu hudus teh mangrupakeun lalawanan tina sifat naon? Lalawanan tina sifat kidam. Jadi hartina kumaha? Hartina kidam, hartina hudus teh berarti kumaha kidam? Hartina teh teu aya mimitina. Jadi kidam teh naon? La awalalahu, teu aya mimitina. Jadi ari teu aya mimitina teh naon teh ngaranna teh? Adamu titahil wujud. Adamu titahil wujud. Jadi maksudna kumaha tuh? Mustahil cek akal Allah hudus. Mustahil cek akal Allah anyar. Sehingga akal henteu ngartieun kana anyarna Allah, tapi misti cek akal mah kumaha? Cek akal mah kumaha? Allah wajib qadimna. Ya cek akal mah misti we wajib, Allah teh wajib naonna? Wajib qadimna. Naon qadim teh? Teu aya mimitina. Pangna akal teu ngartieun kana anyarna Allah,
Sabab peti lagi geus diterangkeun mang. Kumaha cenah cek teh teh? Umpama dikira-kirakeun Allah teh anyar, maka pasti Allah bakal mika butuh ka anu nganyarkeun. Naon sabab pangna pasti bakal mika butuh kanu nganyarkeun? Sabab li anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Artina sabab sakur-sakur perkara anu anyar eta pasti ceuk akal kudu aya anu misti ceuk akal kudu aya nu nganyarkeun. Sedengkeun lah lamun Allah mika butuh kanu nganyarkeun eta hukumna naon? Mustahil. Naon sababna pangna mustahil? Sabab lamun dikira-kirakeun Allah mika butuh ka anu nganyarkeun, maka pasti bakal terjadi daur jeung tasalsul. Sedengkeun daur jeung tasalsul duanana ge eta mustahil ka saha? Ka Allah. Geus ti heulana sifat kidam. Wasali satu jeung ari anu katiluna alpana'u eta pana, eta sifat pana. Didul baqai tegasna lalawanan sifat baqa. Warabi'atu jeung ari nu kaopatna al mumasalatu eta sifat mumasalah. Didul mukhalafati tegasna lalawanan sifat mukhalafatul lil hawadis. Payastahilu maka mustahil alaihi ka Allah ta'ala naon ayu masila yen nyaruaan Allah al hawadisa kana pirang-pirang anu anyar bisyai'in dina hiji perkara mimma tina perkara eta sofu anu nyipatan ulama bihi kana ma palaya muru maka teu ngaliwat alaihi ka Allah ta'ala naon zamanun zaman walaisa rama geus di mana walaisa jeung teu aya lahu eta tetep ka Allah naon harkatun robah usik naon makanun tempat walaisa jeung teu aya lahu eta tetep ka Allah naon harkatun usik tawa robah wala sukunun jeung teu aya ka Allah naon sukunun cicing wala yatasifu jeung teu narima kasifatan Allah bi alwanin ku pirang-pirang warna rupa wala bijihatin jeung teu kasifatan ku jihad pala yuqalu maka ulah diucapkeun naon lapad pauqal jirmi luhureun jirim wala jeung ulah diucapkeun an yaminin tiblah katuhu an yaminil jirmi tiblah katuhu jirim walaisa jeung teu aya lahu eta tetep ka Allah ta'ala naon jihadun jihad pala yuqalu maka ulah diucapkeun naon lapad inni tahtallah inni saestuna kuring tahtallahi eta tetep handapeun Allah. Baca. Mana sunnahnya? Subhanallah
Nomor katilu sifat anu mustahil dina hakna Allah Ta'ala teh sifat pana hartosna ruksak. Ieu sifat pana mangrupakeun lalawanan sifat bako. Jadi kumaha maksudna? Sok sami jeung nu tadi. Mustahil cek akal Allah Ta'ala ruksak, tegasna mustahil bakal nyusul kana eueuh gitu. Kan lamun ruksak itu bakal eueuh lin. Mustahil nyusul kana Adam. Nomor kaopat sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta al-mumasalah. Hartina sarua jeung anu anyar. Ieu sifat mumasalah teh mangrupakeun lalawanan sifat mukhalafatul hawadis. Maksudna mustahil cek akal Allah nyarupaan ka anu anyar boh dina datna atawa dina sifat-sifatna atawa dina af'alna. Sehingga dat Allah mah henteu sarua jeung dat anu hawadis. Kitu deui sifat-sifatna Allah jeung af'alna Allah eta ge teu sarupa jeung anu hawadis. Kulantaran Allah teu sarua jeung anu hawadis, maka mustahil Allah nyarupaan ka anu anyar dina sifat-sifatna. Anu eta sifat sok terap ka anu hawadis. Jadi kumaha mang? Sifat-sifat nu aya di hawadis moal keuna ka Gusti Allah. Kulantaran mustahil sifat-sifat anu keuna ka hawadis mustahil keuna ka Allah, maka pasti Allah moal kakurung ku zaman, moal kakurung ku naon? Moal kakurung ku tempat. Jadi mustahil Allah kakurung ku zaman, mustahil Allah kakurung ku tempat. Kan tadi dina logat aya geuning kan eta pauko tahta aya kan? Moal kakurung ku tempat, moal kakurung ku naon? Ku waktu. Kitu deui Allah mustahil kasifatan ku sifat harokat atawa ku sukun. Naon harokat? Usik. Naon sukun? Cicing, menjedog. Kitu deui Allah mustahil kakurung ku pirang-pirang warna. Mustahil deui Allah kakurung ku pirang-pirang jihad. Sehingga teu sah diucapkeun ka Allah umpamana Allah aya di luhur. Allah aya di luhureun aras, teu pantes eta diucapkeun ka Allah. Atawa Allah dikatuhkeun aras, mustahil eta oge. Mustahil Allah Ta'ala ngabogaan jihad, eta oge sarua. Sehingga teu sah diucapkeun umpamana kuring aya di handapeun Allah. Eta teh mustahil mang bahasa sila kitu teh. Lamun bahasa ayeuna kuring aya di handapeun Allah, berarti Allah ngabogaan jihad pauko. Urang aya di jihad handap. Teu meunang eta. Nu tadi dilogatkan gitu eta teh. Tadi yupala yuqalu inni tahtallah. Teu meunang diucapkeun kuring handapeun Allah. Pakaulul amati maka ari omongan jalma bodoh lapad ini tahta rabbina ini saestuna kuring tahta rabbina eta tetep handapeun pangeran urang sadaya. Au inna rabbi atawa saestuna pangeran abdi pauki eta tetep luhureun kuring.
kalamun eta omongan munkirun anu diinkaran. Jadi khobar tina lapad faqaulul amah nya. Faqaulul amahna mubtada. Yuhopu anu dipikasieun dipikapaur naon alaman jalma yang takidu anu nekadkeun ieu man hu kana itu kalam al kufro kana jadi kupur. Ieu sarahna mah henteu nyamangnya meh tareh tamat tah sing teu tamat. Yo rek balik jadi kaganggu. Nomor kalima encan. Faqaulul amati kulantaran mustahil Allah ngabogaan jihad. Deui. Kulantaran mustahil Allah ngabogaan jihad sehingga teu sah diucapkeun lapad inni tahtallah. Kuring aya di handapeun Allah. Atuh lamun aya jelema ngomong atawa jelema awam, jelema bodoh ngomong kieu umpamana kuring teh aya di handapeun Allah sedengkeun Allah aya di luhureun kuring, tah eta omongan teh kaasupkeun kana omongan anu dicarek, omongan anu dilarang ku syara. Sehingga lamun aya jalma nekadkeun hatena kana benerna eta omongan, maka dipikapaur eta jalma jadi jalma anu kufur. Al khamisatu ari anu kalimana al ihtiyaju eta butuh ila mahalin kana tempat datin tegasna kana dat yakumu anu ngenggon Allah biha dina itu dat au ila mukhassisin atawa ka anu nangtukeun mujidin tegasna ka anu ngayakeun. Ta'ala maha luhur saha Allahu andalika tina itu ihtiyaj wa hadza jeung ari ieu ihtiyaj didul qiyami bin nafsi eta lalawanan sifat qiyamuhu bin nafsihi. Pok baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kalima sifat anu mustahil dina hakna Allah teh nyaeta al ihtiyaju ila mahalin aw mukhassisin. Al ihtiyaju mika butuh kana dat sejen atawa mika butuh ka mukhassis. Mustahil Allah butuh kana tempat, mustahil Allah butuh ka anu ngayakeun. Ieu ihtiyaj teh mangrupakeun lalawanan sifat qiyamuhu bin nafsihi. Jadi maksudna teh mustahil ceuk akal Allah mika butuh kana mahal, mika butuh kana dat mahal. Mustahil Allah ngenggon dina dat sejen. Naon sabab pangna mustahil? Sabab nusok ngenggon dina dat sedina dat mah eta ngaranna naon? Sifat. Sedengkeun ari Allah naon? Dat. Atuh samang-samangsa Allah dat
maka mustahil cek akal Allah ngenggon dina dat sejen. Oh, kayaknya orang ngalamun. Lamun dikira-kirakeun Allah menggon dina dat sejen, maka mesti Allah teh sifat lain naon? Lain dat. Kitu deui cek akal mustahil Allah mika butuh ka anu ngayakeun. Naon sabab pangna mustahil Allah mika butuh ka anu ngayakeun? Sabab moal aya anu mika butuh ka anu ngayakeun kecuali ti barang anu anyar. Heuleun. Anu mika butuh ka anu nganyarkeun mah di kecuali barang anu anyar. Sedangkan geus dikanyahokeun ti heula bahwa Allah mah eta teh wajib kasifatan ku sifat naon? Kidam. Atuh samang-samangsa Allah kasifatan ku sifat kidam. Kidam teh naon? Teu aya mimitina, maka mustahil Allah mika butuh ka anu ngayakeun. Asa di satu ari anu kagenepna ata'addudu eta bing bilangan bi makna tarkibi kalawan makna susun-susun. Kalawan makna susun-susun. Bidati dina datna awis sifati atawa dina pirang-pirang sifatna. Au wujudi nadirin atawa ayana babandingan. Atawa ayana babandingan bidati anu tetep dina datna. Awis sifati atawa dina pirang-pirang sifatna. Awil af'ali atawa dina pirang-pirang padamelanana. Wa hadhihi jeung ari ieu ta'addud diddul wahdaniyati eta lalawanan sifat wahdaniyat. Pok sareng. Nomor kagenep sifat nu mustahil dieuna hakna Allah teh nyaeta ta'addud hartina bing bilangan. Bari jeung nu dimaksud ta'addud di dieu mah bimakna tarkib. Hade. Nu dimaksud ta'addud di dieu bimakna tarkib. Naon tarkib teh? Kasusun. Ieu ta'addud mangrupakeun lalawanan tina sifat wahdaniyah. Jadi maksudna mustahil cek akal Allah bing bilangan. Maksudna kumaha? Rek kasusun tina dat. Nah, atawa kasusun tina sifatna mustahil. Siga kieu mang ieu maksudna kasusun teh. Tingali geura. Ari ieu curug sabariji? Hiji. Tapi hiji na curug teh pan ieu teh kasusun. Kasusun tina ayana kulit, daging, getih, kuku, naon deui? Tulang. Disebut we hiji. Nah, eta teh ngaranna teh tarkib eta teh gitu. Jadi hijina teh meunang nyusunkeun. Jadi kesimpulan nama kumaha? Mustahil dat Allah kasusun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan saperti kasusunna hiji curug, saperti kasusunna tina hiji ceuli, panon, leungeun, suku, DLL. Jeung lain-lain. Ingat keneh teh na sifat wahdaniyat
Jadi geus dikanyaokeun dina sifat wahdaniyat bahwa Allah mah bersih tina kam muttasil bidat. Kitu deui mang mustahil sifat Allah Ta'ala rangkep-rangkep seperti kudrotna 2 atawa 3 atawa irodatna 2 atawa ilmuna 2 atawa 3. Ceuk ti heula ge dina sifat wahdaniyat geus diterangkeun bahwa Allah mah maha bersih tina kam muttasil fi sifat. Tegasna kumaha? Sifat Allah henteu rangkep tapi wajib sifatna Allah mah hiji-hiji. Maksudna kudrotna hiji, irodatna hiji, ilmuna hiji jeung lain-lain deui. Mustahil sifat Allah rangkep. Jadi kesimpulanna kumaha? Dawuhan musannif lapad at-ta'addudu bima'na tarkibid dat awi sifate Allah mah maha bersih tina kam muttasil bidat jeung maha bersih tina kam muttasil bis sifat. Eta nu dimaksud ku dawuhan musannif lapad at-ta'addudu bima'na tarkib bidat awis sifat. Au wujudu nadirin bidati awis sifat atawa mang anu dimaksud ku at-ta'addud teh saperti aya anu nyarupaan tidak makhluk kana dat Allah. Tegasna kieu mah Allah ta'ala bing bilangan atuh maksudna jeung mustahil ceuk akal Allah bing bilangan saperti aya 2, 3 tah eta dawuhan musannif lapad wujudu nadirin bidat eta teh jadi isyarah kana kamun pasil bidat gitu. Artinya jadi nu dimaksud ku dawuhan musannif lapad wujudu nadirin teh isyarah kana kamun pasil bidat. Atuh lamun jadi isyarah kana kamun pasil bidat maka pasti sifat wahdaniyat ngudar kana ayana ilah selain ti Gusti Allah. Cek bahasa anu ngaraji kitab Tijan mah kumaha? Selain Allah teu aya anu ngagaduhan sifat kapangeranan. Cek dina sarahna gitu tuh. 1 2 3 4 5. Jajaran kasalapan ti luhur au wa qalu au wujudi nadirin ilaih isyaratan eta ngisarahan ilal kamil munfasil kana kamun fasil bidat was sifat. Ngan ieu dawuhan musannif jadi isyarah kana kamun fasil bis sifat. Ieu teh maksudna kieu mah mustahil ka makhluk ngabogaan sifat anu saperti sifatna Gusti Allah. Gitu maksudna teh. Jadi isyarah kana kamun pasil teh. Sekali deui. Maksudna kumaha? Mustahil ka makhluk ngabogaan sifat anu saperti sifatna Gusti Allah. Saperti makhluk ngabogaan kudrat anu saperti kudratna Allah. Dina pada mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin. Tah eta teh hukumna mustahil. Awil af'ali asal kalamna kumaha awil af'ali au wujudu nadirin fil af'al
Jadi nu dimaksud di dieu teh kumaha? Isyarotan kana kam munfasil fil af'al, ya oge sarua. Atuh kulantaran jadi isyarah kana kam munfasil fil af'al, maka maksudna kumaha? Mustahil kasalian Allah ngabogaan tapak gawe. Jadi nu dimaksud ku awil af'al teh mustahil kasalian Allah ngabogaan tapak atuh samangsa-mangsa kasalian Allah mustahil ngabogaan tapak gawe, maka pasti nu ngabogaan af'al teh ngan wungkul saha Allah, laisa li ghairihi ta'ala fi'lun minal af'ali. Ceuk dina kitab Tijan mah kitu lin. Hartina naon? Teu aya kasalian ti Allah anu ngabogaan tapak gawe. Atuh samang-samangsa mustahil kasalian Allah ngabogaan tapak gawe, maka ayana asbabul adiyah eta sama sakali teu mere tapak naon-naon. Apa asbabul adiyah? Siga ente lamun hayang pinter sababna kudu daek ngaji, daek ngapalkeun kan gitu. Eta sababul adiyah. Eta teh sama sakali teu mere naon? Teu mere tapak naon-naon. Contoh seperti seuneu. Eta teu mere tapak kana naon? Teu mere tapak kana ihraq, teu mere tapak gawe kana ngaduruk. Dahar sababul adiyah eta mere tapak teh kana ngawargeun. Henteu. Ngaji ngapalkeun nalar mere tapak teh kana minterkeun. Henteu mang. Tetep kabeh oge dina hakikatna mah anu naon? Anu nutungkeun mah eta teh Gusti. Anu ngawargeun kana beuteung mah eta teh Gusti. Anu mere pinter jeung nu minterkeun mah tetep Gusti Allah. Gitu. Gitu cenah Mang Kodim tah. Jadi sakali deui ieu ta'addud teh ta'addud nama rek makna tarkib. Kumaha ta'addud mana tarkib teh? Ta'addud mana tarkib teh kumaha? Kasusun dina datna atawa kasusun dina sifat-sifatna. Eta ta'addud bimakna tarkib. Atawa ta'addud bimakna wujudun nadir. Ada sing bisa ayakeun, sing bisa nyimpulkeun. Jadi ayat ta'addud bimakna tarkib berarti eta mangke insirofna kana kam muttasil. Aya deui ta'addud bimakna wujudu nadirin fidat awis sifat awil af'al, maka ieu mah kena kana kam munfasil. Kana kam munfasil. Ta ieu nu kabeh mangrupakeun lalawanan sifat wahdaniyat. Atuh kulantaran mangrupakeun lalawanan sifat wahdaniyat, maka pasti wahdaniyat teh nganapikeun kana 5 kam. Jadi wahdaniyat teh nganapikeun kana 5 kam. Hiji nganapikeun kana wahdaniyat, nganapikeun kana kam, nganapikeun kana kam muttasil fidat. 2 nganapikeun kana muttasil fis sifat. 3 nganapikeun kana kam munfasil fidat. 4 nganapikeun kana munfasil fis sifat. 5 nganapikeun kana kam munfasil fil af'al. Ini sakali deui sing ingat ta'addud teh aya 2 maknana. Hiji ta'addud bimakna tarkib berarti eta mah kana muttasil.
dua aya kana wujudu nadirin teh tamah kana munfasil. Asabiatu ari anu katujuhna al aju eta apes wa huwa jeung ari ieu aju didul kudrati eta lalawanan sifat kudrat. Payastahilu maka mustahil alaihi ka Allah taala naon al aju sifat aju apes an mumkinin tina barang mungkin an mumkinima tina barang mungkin perkara anil mumkin minal mumkinati anu tetep tina pirang-pirang barang mungkin barang. Nomor katujuh sifat nu mustahil dina hakna Allah teh al aju artina apes. Ieu sifat aju teh mangrupakeun lalawanan sifat kudrat. Maksudna kumaha? Mustahil cek akal Allah apes. Naon apes teh? Allah teh henteu apes, teu mampu kana naon? Teu mampu kana ijad jeung idam. Tah mustahil Allah apes. Mustahil Allah teu mampu kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin. Sehingga akal moal ngartieun kana apesna Allah tina sakabeh barang mungkin rek kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeunana.